Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda masih nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah. Ayeuna anu ka-83. Gelar Allah Subhanahu wa taala anu ka-83 nyaeta Ar-Rauf. Ar-Rauf hartosna Allah Subhanahu wa taala dat anu maha maparin nikmat kanu janten hambana, terutama ti kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Sadayana dipaparinan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala. Sifat Ar-Rauf na Gusti Allah melebihi sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman hartosna Allah Subhanahu wa taala dat anu maparinan nikmat ka sakabeh makhlukna di dunia parat nepi ka akhirat. Sifat Ar-Rauf na Gusti Allah leuwih dalam, leuwih jero menang kanggo Allah Subhanahu wa taala bade kumaha bae. Ieu sangajankeun sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rauf sering digandengkeun dina Al-Qur'an oge sareng Ar-Rahim, Raufur Rahim, Raufur Rahim. Tingalian we mangga. Teu apal sim kuring poho deui. Nu jelas seueur ayat-ayat Al-Qur'an anu ngagandengkeun sifat Ar-Rauf sareng Ar-Rahim, Raufur Rahim. Ieu naon nuduhkeun kana belas kasihna Allah Subhanahu wa taala. Raufna Gusti Allah khusus sapertos Rahimna Gusti Allah khusus ka jalma anu tararakwa, ka makhlukna anu tararakwa, baik di kalangan jin maupun di kalangan manusia. Khusus ieu kanggo anu taqwa, anu iman, anu Islam, kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat teh. Mika nyaah, mika welas, mika dedeh Allah Subhanahu wa taala melebihi indung kanu janten anakna. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melebihi eta. Rizki di Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Maparin. Bahkan lebih Allah Subhanahu wa taala melebihi kadang kana rizki anu sakuduna bisa Allah Subhanahu wa taala secara dohir kamampuhan beuteung urang teh menampung dahareun teh 3 piring misalnya. Kadang kan keur datang rezeki ti Allah Subhanahu wa taala anu melimpah kan henteu asup eta teh. Rezeki teh da leuwih ti 10 piring kadang. Eta kasih sayangna Allah Subhanahu wa taala ka urang, kantun naon urang di dinya kantun berpikir ieu rezeki ti Gusti Allah, alhamdulillah sakieu seueurna lamun di dahar da moal ka dahar diantep haseum hese urang paparinkeun, urang sodakohkeun, urang pake sodaqoh, urang pake ibadah, dibikeun ka tatangga, dibikeun ka saha bae anu ngabutuhkeun. Eta teh mangrupakeun belas kasihna Allah Subhanahu wa taala. Urang nu asalna teu boga modal jeung sodaqoh dipaparinan modal ku Allah Subhanahu wa taala. Da kitu kantun introspeksi diri urang teh kana naon-naon anu tos dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna kana bab rezeki urang sangu nyangu misalna saboboko eta mah sanaon samejikom, sakosmos
ari nu kadahar paling 3/4 atawa satengahna, lamun diantep nepi ka isuk haseum. Eta mangrupakeun Ar-Raufna Gusti Allah, melebihkeun kana rezeki urang. Supados naon? Supados urang tiasa nasorupkeun kanu janten tatangga, tiasa nyodakohkeun supados naon? Ya di dunia wareg anu teu didahar janten cengcelengan ke di akhirat. Nah kitu. Terus dina bab harta urang kasab, alhamdulillah aya rezeki nompok, biasa menang bati teh 1 juta, ari ieu menang bati 100 juta, amin. Bikeun ka batur 10 juta tong lebar bagikeun. Ningang poe deui menang rezeki biasana 1 juta 2 juta, kali-kali menang 1 M, 1000 juta, bikeun ka tatangga 200 juta. Ulah kagok. Ngalamun, mudah-mudahan sing janten ganjaran anu jelas kitu. Allah malimpahkeun rahmatna ka urang sadayana hatina bab rezeki, nahara tina bab ilmu urang dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala anu seueur, tiasa apal kana bab tauhid, tiasa apal kana naon kitu fikih, kana tafsir, kana hadis itu ieu. Mangpaatkeun, tasorupkeun. Eta teh raufna Gusti Allah, paparin ti Gusti Allah. Nikmat eta teh ti Allah Subhanahu wa taala. Di dunia wareg itu pengetahuan di sodakohkeun ka jalmi anu mariogikeun, nangtos bakal janten cengcelengan orang keun di yaumil jaga. Seueur eta rezeki anu naon kitu nikmat anu melebihi kana pangabutuh urang, hakikatna mah ti Allah Subhanahu wa taala. Eta mangrupakeun itu titipan, mangrupakeun amanah ti Allah Subhanahu wa taala. Supados naon? Supados ku urang sadayana berpikir cerdas, supados ditasarupkeun kana perkara-perkara anu lebih bermanfaat. Tina cai supaya tiasa masihan ka tatangga, tina tuangeun sami kitu supados tiasa berbagi, tina harta anu lada loba supados tiasa santunan ngabantu ka fakir miskin kana pembangunan ka tatangga, ka baraya, ka dulur, ka kolot jeung sajaba-sajabana. Eta teh mangrupakeun sifat Ar-Raufna Gusti Allah, Maha mafari nikmat Allah Subhanahu wa taala anu min haitsu la yahtasib. Aya da sami bae eta oge. Kanggo nafsiran sifat Ar-Rauf nu jelas Allah Subhanahu wa taala dat anu maha sagalana. Maha mafari nikmat, moal aya nikmat sekecil apapun nikmat nu katarima urang, anu katarima ku urang pasti eta sadayana paparinan ti Allah Subhanahu wa taala. Komo lamun gede, eta mangrupakeun modal kanggo urang. Biasa menang penghasilan 1 juta 2 juta kekari dina jarak sabulan berturut-turut kemenang bati teh 1 M, kan meureun jarak sabulan oge menang 30 M, bagikeun 10 M kabagian dulur kabeh jigana 200-500 juta ewang. Nah kitu. Nah urang kantun berpikir cerdas, jelas Allah Subhanahu wa taala sifatna Ar-Raufna Gusti Allah melebihi sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala anu mafarinan nikmat ka sakabeh makhlukna di dunia parat nepi ka akhirat. Ar-Rauf melebihi sifat Ar-Rahman, disandingkeunna Ar-Rauf sareng Ar-Rahim, Raufur Rahim. Khusus ieu Raufur Rahim, sifat Ar-Rauf
khusus di kalangan jalma nu taqwa, nah ti kalangan jin, nah ti kalangan manusia. Rahim oge sami khusus dipaparinna ku Allah Subhanahu kaulah asihna Gusti Allah khusus ke orang-orang muslimin muslimat mukminin mukminat baik di kalangan jin maupun di kalangan manusia. Rahimna Gusti Allah parat di dunia nepi ka akhirat. Wallahu a'lam bishawab.